Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah numantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang kaya lain, datang kaya lain, datang kaya lain, datang kaya lain, plak aya kapanggih guruna. Wah iya barang kunyana ditaliti terbuka-buka puasana terus baik geus 20 tahun terbuka-buka puasa buka dengan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek. Cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge rebuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jaran teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae bingung cek Syekh Junaid daya berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama maka karak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan can usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna rebuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek jadi ulah ieu ai ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ka guru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ge orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah ayo guru di dia teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek di hadapan kiamat cek kira teu jadilah geus dina hate teh encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae ai moal geus indit teu kudu mama moal maksakeun indit balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deh nyana kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nyana ji pan tapi pan nyana nyahueun bae nya cek nyana ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nyana ieu si kumaha mang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui ka ditu cek guru nu sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab siapa usulna bakal di ditu lain di dia ulah di dia siapa ngan nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan je aing ka ditu dicarekan ka ditu dicarekan wah sakeuna ieu teu beres si kos kieu aya ka ditu lanjut ulah di dia siapa ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah siapa nurutan teh ka makhluk teu jadi tah mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus ternyang-nyang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina hayu sia geura ka dieu hayu sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh teu beres ya urusan ieu langsung ada sujud dahampura mah neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah deuk kumaha pokona mah deuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah
puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal wusul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur, bejakeun aing mah puasa bae kitu moal wusul ilallah. Hah? Salah sia ibadah kos kitu. Geus kumaha bae cekeun aku lama. Dar. Dahar ngana. Musdahar. Nama. Aduh, mama. Kede nama mah jarak wali mah ieu seubeung kede. Nusun. Ya udah. Geus dahar ke pondok, ke sore-sore. Dari. Dah, jangan dahar bae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan. Turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeuting sakali doang daharna potongan maneh mah Juned segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek nanti dahar siapa dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Juned ambo cek jasa ieu jasa ieu bukan guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh cek nyan aya ing si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia geus puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia geus naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia geus naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Juned Allah nitah ngan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Juned lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge ayo
dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh kieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make pisa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel golbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lil taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun di taifin wal akifin war ruk'i sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah kira-kira teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambena ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini lamun urang lembur mah nyai kade nyai diuk di dieu naon aki nyai jeung aki ieu deuk bulan puasa kakak yang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak didinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya tah cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakjana kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh ka kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobok tah eta kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa mana puasa sok ayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu
lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa. Supaya ulah kanyahoan puasa nginumnya. Puasa wali bakos gitu. Kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik-sautik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka. Kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar. Teu kanyahoan sababaraha taun ge Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan. Urang mah lain urang mah. Datang tamu, dar. Emang aja tidak lagi puasa saya. Aduh, sedikit lagi ini, aduh. Namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habak gilma kos gitu ya. Tawa lain udah gajaran kos gitu. Ieu carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak aing si didengekeun we mah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun sadakan aja jantung tarariis. Ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sumah. Hese batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kena diudak-udak keneh bae bari urang can bisa hate urang teh murang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang. Padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta. Cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang. Eta lah nu hese. Mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae. Ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah ate maneh. Puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untung nama atuh beuteung jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa. Puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obro aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang
Kitu kene urang obrol itu manfaat maulah. Dula deule urang sing hade. Ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi. Asal jam 5 bae heuh. Iyalah. Neangan burit, caknya nama burit di teangan datang meureun. Padahal mah teu di teangannya datang bae. Geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkan sekali. Coba tahun ieu mah yang 3 kali lah, berarti 10 poe sekali, 22 kali 30 kali. Ge kurang diplot. Eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali, peuting sakali tamat Quran teh. Berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat, mantep jas. Urangan bisa dongengna doang. Kuari ge Qur'anna di mana karanya? Jangan kanyawan di Qur'an ya. Leungit Qur'an. Masyaallah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Etalah bag-baganana fikih. Aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan kalbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun, berarti urang kapanggih jeung jati diri urang, yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere tabah, dibere ngeunaheun puasana. Tinggal tanggal 1 na iraha kiai. Alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang, ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis. Ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajah nu akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masyaallah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleuh langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleuh ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun. Timimiti Rabu, kemudian Kamis, na ieu mah geus bae malam Kamis, deuleuh ka kulon 10 derajat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas, itu papih, kitu keneh Kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat, menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas, Kiai Kubang Izudin.
lamun urang Abah di dia lamun urang nakuim menang 10 derajat engke kadituna selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae Ramadan teh Sawal naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur geus coba ge urang cirikeun teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame di samping rame indah di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ieu kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan nge lamun aya anu lembu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumahanya nambah geus tah. Nah tinggal lebarana orang Jum'ah 4 derajat leuwih jadi orang puasa poe kemis Jum'ah Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jum'ah lebaran berarti orang puasa sabaraha poe 29 poe lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atau kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab selalu kitu bae nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab moal bisa ru'yat tanpa hisab kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kukumaha ge sebab naon sebab ru'yat hese hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab iyalah Baghdad seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae negara memutuskan ru'yat sebab sumul li ru'yati wa tilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab teu bisa teterlengan ru'yat haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar nu tadi kuduna kudu syahadah isbah ulah aya bayaran geus urang kuari mah geus husnuzon mana baik silahkan nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Takos kitu. Jadi lamun neuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti orang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia
Iya ulama Indonesia ge di aku dunia. Dan sabun diceritakan tentang tukilan-tukilan anak, insyaallah kula ge boga ngan moal besi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah, lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula dek puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae temen guys. Tuh loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang. Padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting nama tanggal hiji Ramadan. Alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis. Bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon. Iwal tidurutan guru-guru urang Tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal wagang ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang henteu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah simpan semua sok aju mantep sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila sataun dina pangajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampuran kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan deh. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh kula aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tah orang malam Minggu malam 9
Jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu malam Sabtu malam 9 orang hawal abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa. Nyin langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah, na iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikan risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'al rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikan ka risalahanana titik sakadar nyampaikan. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tabligh risalah. Ma alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasana ge bahasa qasr. Wa adawatul qasi illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Medakeun kana qasr, medakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerusna ge kudu kitu. Nu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan teu. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun deuk guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu. Teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah minta bayaran teu. Teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern, modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya udi bahasa YIN minta bayaran teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat mah paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh pai berarti la as'alukum alaihi ajr. Kuari ya urang iba keur carita ilal balag bahasana luar biasa. Ma ala rasul ilal balag
teu aya deui tugas Rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang dibere naon, ulah hayang agung, ulah hayang mulia, ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan, nyampaikeun titik. Eta tugas Rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana? Sia mung nuduhkeun nya. Nyaho aing ge lah pokona mah. Moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan dan Rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah Rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang male sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Ieu. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Ya sepeta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh heuh. Jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lu mantap ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya, kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikeun mana ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khaliq naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas Rasul nyampaikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi
rukun iman aya genep bejakeun, Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun. Tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna. Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicanda ku Gusti Allah, dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr, perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama. Sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra, aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah, deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman. Dilanjutkan hanet ku tabiin, terus dilanjutkan ku atba tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng, dakwahnya nama ke pakaian necis, dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah, dakwahnya na ka unggal kota, dakwahnya na ka unggal kampung. Wah, make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta, DP dakwah 2 juta, motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor, bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan. Tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta. Masya Allah minimal 5 juta. Tak iya dek dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama kahareupna. Kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag. Mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah, lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji. Mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna. Mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu. Eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede, teh manis beres, teh manis, kopi beres, susu rokok dan lain sebagainya, riweuh teh lain dek dakwah tama kos kitu. Mawa sorangan mun beki kopi mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan. Mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula, tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun irsalul masar. Terus selanjutnya. Insyaallah hirup agama kajen kokoba. Di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa. Geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu. Saudi Arabia pangheulana hancur, kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat, Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara, ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu sreug. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan.
Kiai jeung Kiai silih omongkeun, Kiai jeung Kiai, Ustad jeung Ustad, tinggal Amerika Yahudi yang serikeun. Mantep jasa, geus tinggal ngagejeg bunga jegurna bae. Dibaca, didengungkeun, tapi persatuanana henteu aya. Ketika orang nyaritakeun persatuan, inget ka Gus Dur, bersatu dalam kelompok apa? Bersatu dalam organisasi apa? Bersatu dalam wadah apa? Urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu, tapi dikondisikeun henteu. Di mana urang dek bersatuna tuh? Lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji di satu wadah, mantep. Tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya sahaya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nusok di talian dieu di kaluar. Cau. Ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU. Nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur, kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji. Urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun? Pan Qur'anna eta keneh, hadisna eta keneh, iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU. Buktina kos kieu mantak naon dihijikeun? Ieu teh nagara urang. Ulama sinikeun kos kitu, Qur'anna mun ditanya eta, hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta. Sia nyembah ka saha? Ka Allah. Tapi kurang teh dihijikeun ieu sebuah negara. Kunaon eta? Gede hulu. Sebab kopeana nomor 25. Gede hulu. Masya Allah. Dek nuturkeun gede hulu teu. Entek kula mah inget bae ngaji sia palak. Kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah. Marah geus ngaji dites, geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia. Marah ngaji deui, beres dites deui seuri, guys cukup. Kunaon gitu? Cukup, cekel, engke mah moal beres ya diurang. Eta bukti kuari. Hasil daripada digalakan kita ngaji, ke tengah-tengah masantren ngaji heula, meureun ieu ka hareup bahaya. Ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari. Gegelaan kuari sababaraha kali almarhum ngomong ka situ. Emang kunaon gitu? Engke mah loba babalai hese, engke mah loba tapi hese, engke mah loba nu ngurus tapi hese. Sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema, gerak kuari ka Mekah, gerak kuari ka Mekah, engke mah hese. Bener bae. Waiting list 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kuari nunggu sampai 8 tahun. Kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah. Ayo siang kumaha? Masya Allah. Leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula. Ieu sebuah negara Indonesia. Mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye. Ngaminan aing ijazah ge teu boga sia. Kunaon rindu aya ngrarapi. Insyaallah hese jasa. Nah iyalah ma'alar rasuli illal balagh. Aya rasul kecuali nyampaikeun risalah. Disampaikan ku Kangjeng Nabi, man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun, khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun. Mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan. Apaleun kuari ge ka urang, amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun, amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun. Nah ieulah cing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, lain sekadar kanyahoan. Fayujazikum
mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales pakai ganjaran, mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan. Teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena. Ieu sesuai bere amil bere, ieu mah sedang bere jurumiyah bere, ieu mah sedang bere alfiah bere, ieu mah sedang dibere syariat bere, ieu mah geus mejehna bertorikoh bere, ieu mah geus sedang dibere hakikat. Sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al, Ali ta'al, Abu Bakar ta'al, dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi. Nu ieu mah cukup salat bae, mane mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae, salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga. Lah meureun kadeuleuna nya mah eta waduh berat jasa berat jasa. Nama kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanana. Geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku assalamualaikum waalaikumsalam wa sia. Ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees. Pan kaing mah SD jeung teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hizib nu macam-macam termasuk zikirnya geus pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus nista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu. Jadi geus sedang ku hees ge geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya. Asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang. Ciat. TV geus nu bagus geus ya. Naon garang-garana nu leuwih ti TV teh. Ngomong atuh sia. Baheula mah parabola, kuari manggeus laptop, internet dan lain sebagainya. Masya Allah, eren-eren subuh baik geus teu nyaho kalar kidul. Geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta. Cek urang sepatan mah rawa gidang mah ngees. Hebat bae geus sakitu. Teu ma'al rasul illal balagh. Allah qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih. Kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabith wat tayyib teu akur khabith jeung thayyib. Bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat thayyib. Baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ke Australia datang ke Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok ke ahli-ahli Pasar Kemis ke ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib. Naon khabith? Khabith ditafsiran di dia haram, thayyib ditafsiran halal. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal. Beda. Ke jurusanana haram mah neraka, halal mah surga. Bejakeun. Sasakalana ayat ieu di antarana kieu
diturunkan di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, innal khamra kanat tijarati. Gusti Rasul, hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras. Bir, arak, abdi mah dagang teh eta bae. Dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan. Abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus bangket jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cekang yang Nabi in amil tapihi, diteruskan kena ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal in amil tufihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuh abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala Kangjeng Rasul, in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pakai jihad fisabilillah, pakai sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun gitu, ulah tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti Sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be, atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haram anu mentak sampikeun Muhammad, la yastawil khabithu wa thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu. Khabith ruhani teh bodoh. Khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabith ruhani, hasud khabith ruhani, takabur khabith ruhani. Tayeta khabith teh aya khabith jasmani, aya khabith ruhani.
Toib sarua bae. Aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Kuari teu akur anu khabith baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh lantaran sutra atawa anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah nu meuli di Cikupama nya nu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulung urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae, aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu. Awas ya teh najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu. Ayo. Dikenakeun ku urang ka baju jas dam. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret tah jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu khabis jismani. Tapi ketika dar bae didatangan khabis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah gimana? Soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin ngadukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Kiai eta pejabat lamun dibere dioles santai kotok marahnya na. Tapi eta kiai ketika dibere khabis ruhani sekupi ti Atut hehehean huhehehe pasang ku sia otak khabis ruhani tah beres ya da ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur. Khabis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah, toel ku ari ku tai urang marah, sarua bae marah bae. Wari ngecek kiai bae heula di kiai di sabaraha tahun yang ngajar. Aduh alhamdulillah ya 15 tahun macam santri ya 50 mah alhamdulillah lah sakieu teh insyaallah. Ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah sakieu teh menang ridho Allah bae. Mantap tah kiai teh. Kadang ikut ciling ngageleger mantep. Kiai
iya aya bir ya haram 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 teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stick mah naon eta ekstasi haram mun kieu make ekstasi tolol haram tah mongkos kitu mah teger keneh tak kiai ngaharamkeun teger keneh tak kiai ngaharamkeun ya baik kiai kuari boga motor kan henteu lah teu kudu ceuk henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu mah kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sabaraha emang kreditna ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan riung nyalateun ka mah silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dinya Waalaikumsalam orang teh beneuna rek milih pemimpin gubernur omunnya mohon aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aju kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti atut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayareun 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oge eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenanawan dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram diberi riait haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari ti atut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyahos ya teu menang lah mun menang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai cepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti peuting kuari leungit gara-gara istighosah rin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta hobis ruhani asup ka jero awak
geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuna, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah. Ta ieu la yastawil khabis wa tayyib, cukup Gusti Allah nitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul kejakeun ka urang Cikupa, ka urang Pasar Kemis, ka urang Blalaja, ka urang Serang, urang Pandeglang, urang Rangkas Betung. Bejakeun la yastawil khabis wa tayyib. Wih, cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi, menang meo. Walau a'jabaka kasratul khabis, sanajan ngapoharakeun, sanajan ngahengkeun, nganehkeun lobana haram tersebut. Nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank, urang nyokotan taina doang ngeunaheun. Woh kabita. Walau a'jabaka kasratul khabis, khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank, ngeunaheun ku ari dahar modar sia. Sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagulimpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu khabis jismani mah katayan seseh, kanejisan seseh, katay kotokan seseh, awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai. Selesai geus. Mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres. Selesai seseh garing pake deui. Tapi khabis ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufikna ku Gusti Allah. Naudzubillah min dalik waman dalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan. Nah ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena, bikeun deui ka nu merena. Mun dibere motor bikeun deui ka ditu. Cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas. Ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tah mah nu kos kitu. Cenah geus dibangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok, runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kanu merena ka ditu, nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat. Lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib, sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Dumantak sabaraha kiai hancur khabis ruhani nyurusup ka jero, teu karasa dibere ku camat, teu karasa dibere ku bupati, teu karasa dibere ku kandidat, teu karasa set nyulusup istighfar Allah. Dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khobisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji, urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya. Aya urusan dunia jang agama, aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa. Aya urusan dunia jang agama, dagang urang, bisnis urang, tani urang, hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang, boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ya boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga. Kuari tibalik agama jang dunia, agama jang dunia. Yuk urang maca sholawat nabi, maca sholawat istighosah, agisuni dan lain sebagainya. Urang istighosahan panggil kiai, panggil ustad, panggil santri,
bibiayaan beristighosa ibadah tata istighosa jang atut istighosa jang weha istighosa jang lurah istighosa jang partai gerak modal marakas ya kahartin teu supaya ngerti ya aing ye aing teu keras ya teu ngerti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosah jang PSSI mah tah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan-kemudahan jabatan aing jang agama sorga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jangan langsungkan jahna jangan langsungkan mauna neraka Masya Allah mantap inggis meringkat bulu jakulang meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya dinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib ayat dunia pakai agama ayat agama pakai dunia ulah sembarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hoi bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cak jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah ayah lu datang deh Waalaikumsalam ya itu mana boleh tidinya di Jati itu naon di tas iya duit bisa di pimpinan kula Golkar udah tuh ayo diterima bae atuh kerentena bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta ayah 15 juta mah Scoopy mana mentanya kabayang gunya ayo itu masalah tuh itu mah doa apa itunya mun kayak bapak kadieu kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah kadvitas etik acan aing mengadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia Masya Allah jasieun la yastawil khabithu wat thayyib teu akur dicoel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seserian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi ka kiai embung kunaon embung ayo keur ieu pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon ai
aing nerima isi carekan gitu. Iya itunya nama carekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embong aing mung kayak bae lah pokokna mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana khobis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dah setengah 12 kayak lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan ketentreman ibadah teh ketenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khobis ruhani boro-boro eta lamun kercaritakeun kewalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khobis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah iya khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal khiro nah iya bejakan Muhammad takur khobis baik khobis jasmani maupun khobis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah ye nu latar belakangna teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha sia kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nukos ka itu pala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan kene teu umroh bagusan kene teu munggah haji bagusan kene teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta khobis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali iya sih gantung sih aku aing sih iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba hiji basa hiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib can anggeus ieu teh wallahu a'lam